Andika Buyung Putra TV. Tangilap di like, komen, share jeung di subscribe. Atur nuhun kasadayana. Tong hilamnya. Deh, jadi jelema temboga teh kuli we jeung kuli Gusti nu Agung. Iraha aing ngulikeun ka batur, iraha nya aing jadi juragan Gusti nu Agung. Aing ngahirup teh kuli we jeung kuli. Astagfirullahaladzim. Hari teh kuli temboga duit, hari kuli capek. Duh, aing balangsang teuing hirup. Mungkin ini ujian buat Kevin. Ya Allah. Iraha Kevin boga duit gitu. Buset, tong kuli wae hirup teh. Mudah-mudahan indah pada waktunya ya Allah. Amin. Kevin lain itu ya jika nama heus samperkeun mau karung 2 aja kala tututuk lain ya. Aduh pusing hirup teh kieu wae teu boga duit balangsak Senyindiran aing. Sanu ngomong eta sia Ngobrol sia ira ka dieu nah. dikene aing lumpat di gorowokan si tengah denge Henteu aing keur ngalamun ieu budak we. sia mah aing mau ditita diuk pin ngalamun wae sia mah Sia tentel diu. nyalain bising ulah aing mah Susah kieu gedena pelaku ulah. milu diuknya aduh mati diuk Saya jauh-jauh teuing jeung aing. mumpung jeung maneh mah bising maneh beunang corona kene paka urang ke urang tepa deh. Apa cek pemerintah ge ulah naonnya ngaranna ulah berdekatan bising nepa kadang teh kerusim corona di Goblok teh sia, aing pajakeun belang corona, koe cekek ti corona ku aing sia. Sedek naon eta mau karung. Sedek nyopet tau kieu, koe cancag dia sia. Ieu lain goblok dengekeun heul aturan naon teh main ambek wae aing mau karung teh neangan batur aing baturna arek ngalatutut pada di mau gawe ngalatutut mah menang loba kajual kadahar lumayan sia keur naon di dieu Aing keur kuli marablau kata. oh si Didi teh keur kuli marablau bener empang emang empang saya tak Gua empang Haji Salim ge. empang Haji Salim Oh, emang lamun digawe marablau gajina kumaha pin mingguan bulanan apa harian kumaha sih nyaya mingguan, nyaya harian, nyaya bulanan. Itu mah kumaha urang we nyokotna nu manana. terus mana nyokot gaji nu bulanan mingguan harian apa nu mana tah Bulanan. Bulanan. Oke, taya UMR sih ya. semua aya UMR gaji tibang gawe marablau di empang nu di PT ge lobana harian aya UMR parah mana mah
bikin tiris wae balik ngalah tutupnya. Hayang ngarokok sih ya. Seboga rokok teu. Boga rokok mau tapi korekna. Korekna eueuh. Heeh. Aing mah korekna mah serokona mah geuraana tuh. Tuh aya di saung tuh rokokna mah. Di saung eta. Heeh. Cokot heula atuh geura. Kedengeran nya. Heueuh man. Tungguan. Heueuh buset teuing. Tong lila. Heeh. Kadelesan busing labu. Heeh. Yes, rokokna ge eueuh, aya pohoneun deun. Siapa kalah eueuh dean teangan nu bener atuh aing ngarokok pisan tiris ieu geuraan. Oh, are eueuh aya pohoneun deun. Di tahongko ngen tahongko. Ya, jangan luar, Ras. Astagfirullahaladzim. No. Coba tuh lepas jeung karung busat tah. Man aing rek ngalah tutut sih kunaon dijebur ti heula. Geus bantuan aing. Ayo gudang. Tiris aing yo. Rokona mana rokona? Teu nyaho pugu. Semua teu nyawa. On sia. Sia teu kuna naon tapi na. Cek sia teu kurang naon aing tariris kos kieu. Sia ya segelo labu. Nyaho udud leungit lah ya Allah. Eta mah geus takdir labu. Naik ayo. Kala. Aing karek ingat ya, udud ya. Tah, iya udud kapanggis ya. Sia mah tuh lagi lenggotan naon teh. Kumaha lamun ceuli sia coplok tinggalun di mana-mana murunan. Untungna ya kapanggis dah. Geuraan yang ngerokok. Ya udah ya. Tuh aing poho korek Ya. di mana nya? Udah, sokot kitu. Tinggalin tuh di ditu murah tadi. Sokot geran. Beres sabatang lagi. Ya korek ya, mana rokona? Iya, sabatang gua tah. Tuh temen semua bobong mental. Kumaha lamun geus ngarokok langsung ngalah tutut kapalang tiris mana yang geus kagok. Tolong geus ayo lah. Tutut ya. Tutut ayo. Ayo. Ngeunah euy. Ya, Ya, ayo ikranya. tutut ya. Bawa ke bentang. Aing mah kerasa ngalah tutut kalah hujan. Kumaha mun sabung teh mun raatkeun. Udah anjir. Tiris. Kuat kan menang sakieu eta setengah tahun. Gua tiris banget. Sia sih Nah. Oh, nya juga teh moal hujan pun. Adena we saung satpam ge ah ngiungan deuleuh kan. Rokok saeutik deui baseuh dia mah. Baiklah. Penting bakal orang haseup. Buset. Oh, aing teh keur jaga lauk di ditu. Heueuh pin kasorean teh nya. Aing Aing kan itu dipotong ieu mah gaji aing lah. yang geus aing nunggu di dieu nya. Oh. Gara-gara si Ilyas tah, gua kemari ngalah tutut. Kurang di baudan wae kudu nungguin urang. Jika nama ngambek nungguin urang teh ka urang deuk. Si Ilyas sih. Kunaon jadi kieu nya, urang mah sieun we gaji dipotong. Mana sih lauk teh?
menang-menang aing teh isuk. Lauk adieu. Anjing. Dan ngagenjar sih. Si Adi wae eta. Sugante gawe. Wih, pakai cowboy euy. Tunggu reureus ya teu rame. Mangat. Soream ningalina kita. Si kunaon sih? Judes pisan ka aing. Bau duaen po aing teh. Pikir we ku sia rumah satu sih. Dah, lain heureuh ieu mah ya. Sia kunaon teh? Kita nyakelan pancingan aing ah. Sia Koret. Ari sia kunaon sih Pin ngadadak ngabaudan ka aing. Emang aing boga salah naon ka sia? kunaon sia nu ngambek sih guys. Keturunan aing nu ngambek. Gara-gara sia kemari ngajakan ngalatutut. Ya pas balik deui urang teh dicari kanan ku dunungan. Yang jadi kena SP we gara-gara sia. Buset, SP alabatan budak sekolah wa sia. No. Jadi kieu, urang teh balik deui ka Empang. Dunungan urang teh di Empang. Terus kumaha? Nah, dunungan urang teh ngageroan. Kepen gadeu. Cek urang teh. Naon? Pas urang nyamperkeun, dunungan urang teh ngomong. Ieu yang ngomongna teh. Kepen mana benang SP? Terus urang di dinya teh mikir, eta SP hadiah apa namanya? Apa duit? Aduh, sia mah parah. Ya, nu ngaranna SP mah lain hadiah, lain duit, Kevin. Naon sih? SP teh singkatan, surat peringatan jeker maneh. Waduh, kita aing mah digaji hidianan. Duh, aing pure beuteung, Pin. Aing balik deui heula ah nya. Sok atuh Dia balik aing ah. Kita mau naon sih ya? Mau tutut. Goblok teh sia teh gara-gara tutut tah balangsa hirup aing. No. Minta ongko, ditah ongko. Guys, bantuan woi, bantuan. Terus sia nyokot nu mana tah? Nya nu bulanan. Tapi anehna teh Kajen lah tuh. Kajen. kajen. Goreng batu tuh. Harusnya kunaon sih, Pin? Ngadadak. Ye. Itu banget itu. Boy. Kajen.